Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala paratos ngadawukeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jeung kaula teu nyiptakeun jin jeung manusia kecuali pikeun ibadah. Jadi urang salaku manusia tujuan diciptakeun ka alam dunya teh pikeun ibadah ka mantena rek dina berbagai kesempatan kumaha nu beunghar ibadah ku beungharna, nu sangsara ibadah ku sangsarana. Jadi pejabat ibadah ku jabatanana, rakyat ibadah ku jadi rakyatna. Sagala rupa kahirupan urang ti isuk sampai ka isuk kudu niatan niat ibadah. Ulah sampai karena urang dianugerah ku Allah sababaraha kekayaan dijadikan alasan urang teu daek ibadah. Allah geus nyiapkeun dalilna, nyiapkeun hujahna ka jalma-jalma teu daek ibadah karena berbagai alasan. Ku opat alasan Allah nyiapkeun opat alasan deui, opat hujahna. Contoh salah sahijina peda jalma dikersakeun ku Allah beunghar. Dikersakakeun ku Allah sibuk ku pagawean. Maina alasan teu daek ibadah teh karena beungharna. Sibukna ngurus hartana, sibuk ngurus pagaweanana. Akang punten cita abdi tara berjamaah teh da abdi mah sliweuh, isuk-isuk rek dagang teh riweuh, isuk-isuk rek boga kasibukan loba harta urusan ka itu ka dieu. Dijawab dalil hujana ku Allah beunghar mana jeung Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman leuwih beunghar ti sahabat paling beunghar. Salam dunya Nabi Sulaiman pang beungharna teu eureun kana ibadah. Ai urang ukur karek kasibukan pagawe saeutik geus teu daek berjamaah can. Gimana rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kasih bari ka beunghar saeutik, diberi kasibukan saeutik, dicabutna ku Allah eueuh ka beunghar urang teh. Teu daek pake syukuran ka Allah taala. Memang berjamaah teu matak beunghar, ibadah teu matak beunghar, tapi setidaknya ibadah teh bentuk syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah dikasih badan anu sehat, dikasih aya harta melimpah, dikasih pagawean, dikasih barudak anu sarehat balageun, itu bentuk syukuran daek ibadah ka Allah. Bisa dibalikeun ku Allah sok beunghar mana maju Nabi Sulaiman, bisa dikitukeun. Lamun aya jalma ayeuna gawe hujahna teh ku sabab abdi mah cenah geuring. Teu daek berjamaah teh geuring, teu daek ngaji teh geuring, badan teh asa kakaliengan. Ukur asa keneh kakaliengan teh sareng di dunyana. Mun nya mah kaliengan itu kalien ka dieu, da urang teh dewas ya. Asa ukur kakaliengan. Bisa digawe hujah ku Allah. Saparah mana geuring mana dibalikeun jeung Ayub alaihi salam. Nabi Ayub numutkeun sapaya ahli tafsir sakabeh badan borok badan kabeh. Tong borong anggota luar badan luar jero anggota jero badan ge jantungna, paruna kabeh panyakitan. Mun nya sahate jeung lidahna unggul supaya bisa zikir ka Allah. Parah geuringna di jarauhan ku batu salembur, diusir ku batu salemburna. Tong cing di lembur dieu bacin panyakitna bau. Pamajikanna nu opat tilu ninggalkeun kabeh. Ajukeun cerai teu tahan ku panyakitna. Anak-anak maraot sadayana, hartana sadaya kabeulem teu aya sadaya. Tapi tetep ibadah mah teu eureun. Geuring anjeun geus kawas kitu. Kuat keneh mah leumpang, kuat keneh mah berjamaah saja bae calik, saja bae di kursi, sok laksanakeun salat. Ulah sampai kitu. Allah ngadalil ngahujah ka urang ku opat jenis nabi keur jalma ku opat alasan. Namun hubungan ku Nabi Sulaiman, nu sibuk ku jabatan sibuk pagawean Nabi Daud alaihi salam. Ya. Lamun ayeuna ku jalma geuring ku Nabi Isa, jalma fakir ku Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa nabi paling fakir. Pakaian nu rapat kana awak ukur, boro-boro boga imah, teu boga nanaon salin pakaian rapat awak ukur. Nabi Isa pakaianna keuling nyebarkeun agama. Dawi mah sangsara hirupna teh cenah riweuh ku bubuluh wae, riweuh ku ngala duit wae, sangsara mah jeung Nabi Isa alaihi salam. Dikitukeun ku Allah teh. Ya. Matak urang sempetkeun dina
hirup urang sapertina aya nilai ibadahna. Minimal atuh subuh-subuh berjamaah ngaos Quran kalau sajuz 2 juz mah sasurat 2 surat mah dek widan pepeureuheun 5 waktu salatna duhur asar maghrib isya teu berjamaah di imam teh daek tadarus di dieu minimal kapaksa daek tadarus itu ku kapaksa ya jadi kebiasaan gitu nya. Salajengna yang nguruskeun masalah gering teh termasuk cabang iman nomor ka 68 ngalongok anu gering. Lamun aya jelema teu berjamaah longok kurang bisignya gering. Lamun datang ka imana teu gering marawa suluh nya duruk ka imana kitu pada berjamaah teh. Ternyata ngalongok nu gering teh cabang iman. Iman urang dikatakan sempurna lamun daek ngalongok anu gering. Ngan ngalongok nu gering aya tata kramana. Aya aturan mainnya teu panu ngalongok kumaha supaya ngalongok geuning urang eta nilai jadi ibadah aya tata kramana dicontohan ku ulamanya. Mana kahiji wadalika fi saatin yasirah ngalongok geuning ulah lila saatin yasirah teh waktu sakedeung padu ngalongok nya ngobrol sama sekarang wilih bae ulah lila bisa ngaganggu istirahatna. Gimana pun setengah poe coblak bamblang ngobrol segala macam. Nu geuning kusir ayeuna bana teu wasa, sayang istirahat hayang sare, ngolong ngabamblang bae. Tah, teu nyawa aturan eta. Terus palatuk baru diapah indahu kade urang teh ulah narima disuguhan. Lamun ngalok nu geuning koto teh neangan sae dengan nyuguhan urang tong kersa barang tuang dia. Kalau geuning mah kade. Naon sabab final ukla fidalika yudhibu ajrul iadah. Sama barang dahar dinu ngalong geuning ngaleungitkeun pahalana ngalong geuning. Gitu. Urang ngalong teh sebenarnya pahala. Barang dahar dia eueuh tah pahalana teh. Gitu. Tong barang dahar disuguhan anu kabita oge long bae kitu nya. Kabita itu cenah ngali aduh ngalinan biwingkam nih segar gitu koneng gitu datang ka imah meuli ka warung atau nyieun di imah kana ulah ngadahar anu aya di tempat anu gering ngaleungitkeun kana pahalana ngalongok eta. Ila surbal mai al kholisi kecuali ngaleut cai mah teu naon tah. Ngaleut cai anu murni cai herang anu teu naon disuguhan cai disuguhan tuangna aya suguhan roti bolu balatak segala macam bala-bala gehu leupeut berarti seblak aya dinya. Tong ngadahar kecuali ngaleut sok ngaleut mah teu naon ngaleut tapi al mail kholis cai anu murni cai herang. Ae min goli syukur tegasna tanpa gula lain kopi lain teh gitu lah nya. Bari minum kopi sok lah ulah kitu naon geuning teh we tos lah geus teh ge pun maksa cerang mah sok ulah cerang lamun terpaksa bis payah kecil geuning teh pedali nu geuning teh kalau teu acan sok ngaleut teu betul naon eta tata krama ngalayan anu geuning beuh tinggal kurang nya geuning payah teu kuat kana udang kuat kana nyuguhan berarti kuat kana berjamaah yuk isuk berjamaah meh cager seperti kitu nya. Nah eta tata krama ngalayan geuning oge hujah Allah ka jalma-jalma anu mumul ibadah mumul syukur ka Allah karena berbagai alasan karena beungharna sibuk pagawean karena beungharna sibuk dagang isuk-isuk dagang geus ngadonan isuk-isuk teh nganu bisa kita subuh ge beuneunan mah bina-bina teh geus salat acan atawa jalma alasan geuning alasan sangsara aya hujah-hujah nanti Allah taala. Mudah-mudahan urang sadaya sing istiqomah beribadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.